Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Mang Dina Mara. Kumawargi sadayana daramang dengan ia pamugi bae sehatnya. Sehat jasmanina, sehat rohanina digambilkeun rezekina, ugi ditebikeun balaina aya dina lindungan, atanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara besi goreng siang kalian wengi. Wargi channel Mang Dina Mara bois di pameget anjung atas ngantos ieu carita Sunda tanah binoeng Sunda nu digarap ku simpen Mang Dina Mara dina carios Sikulup wargi dinten ieu nyata bagian nu kagen 23 kanca urang katunda bagian nu kagen 62 urang masih nyariuskeun harita Sikulupnya wargi anu rupina bade kabur di tempatna buta teh di mana harita panjara nama terus hancur besi-besi nanya nyata naku peso pamasian di si Aki teh guruna Sikulup teh kumaha jeung carita mangga jeung ngadongkeun tang landung pang beberah mana Sikulup harita ngintip heula dina terowongan tapi untung teu aya buta di dinya mah malah jempe daya nu kadenge atuh katayep Sikulup kaluar tina terowongan deureg lumpat dina bak kalacat naik kana tembok balang lor kaluhur tembok gebeg Sikulup ngarenjag sabab detela maneh teh asup ka dapur geuningan tapi Sikulup can waka ngejat manehna culang cileung bari nempoan kaayaan di dinya teh bari nempo katel sagede tampir atuh piring oge sagede nyiru gelas sagede seeng jeung sagala rupa parabot dapur nusing sarwa gede. Sakedapan masih Sikulup colohok teu lapok ngomong sorangan. Parabot menilah hutak kitu piring sagede nyiru, senok sagede singkup. Lamun singkup sagede naonnya. Tapi eta sorangan naon trok-trak teh. Palang siang si buta keur masak eta. Sieun di kulub aing mah rek lumpat di dinya mah ceuk Sikulup harita bari gejeng luncat ka handapeun lisung blus ka kolongna kabeneran lisung teh nangkub atuh aman Sikulup teh tapi wargi sanggeusila ditungguan ku Sikulup teh tela teu aya nu datang gini jadi sora anu trok-trak bae teh susah ngabandunganna nah sora naon eta teh anu limpang atawa lain Sikulup jadi penasaran tarojol bae harita kaluar deui tina panyemputanana terus sulang sileung jiga bangsat barang didenge-denge tetela sora teh datangna ti luarin dapur atuh katayep Sikulup teh ngintip harita manehna noong kaluar tina sela-sela dapur atuh katayep Sikulup ngintip manehna noong kaluar tina sela-sela panto teh anu ngab saeutik barang berih gebeg Sikulup ngarenjag tertuurna ngaleper pok nyarita jero hatena ambuing eta kalakuan aya kulah huta eta lauta amat dasar buta congkak itu congkak make dipake make tangkorak manusia mata gelo lamun kieu mah aduh na aya umat kasebelan teuing tangkorak manusia teh dipake cocoan na eueuh batu gitu atawa teu bogaun siki asem ceuk Sikulup dina hatena panonna harita molotot bae teu ngiceup-ngiceup nempo anak buta duaan nu harita keur arulin main congkak di ditu mah ari minang ka batuna teh make tangkorak jelema nu geus sarerang bakat kumindeng dipake kitu tah teu beda jeung kawuk bae atuh Sikulup teh maniti paperket nyekelan babatok sirahna lila-lila teu kuat nempona manehna wargi. Ayo Sikulup teh indit deui ka tempat nu sejen. Sedengkeun di dapur harita teh teu aya buta hiji-hiji acan. Sabab tukang masakna kabeh birat nyalampeurkeun anak buta anu kokowongan di taman. Sanggeus sagala katampo gidik Sikulup kana arak piring terus suku erak teh disendak hiji riug erak teh goyang. Telila buru piringna marulagan mani brang breng-brong paadu jeung baturna. Sorana oge ngaborobot mata kaget nu ngadenge.
Harita kene puluhan piring buta ancur parepes, geus kitu mah deureudeg si kulup lumpat mulu ka hiji lawang. Plos moncor ka handapeun panto. Deureudeg lumpat digancang pisan. Ari nu diburuna pakarangan karaton pinuh ku tangkal kembang. Di dinya rada bunyi, jadi lamun si kulup lumpat kadinya moal buru-buru kapanggih lamun aya anu ngudag teh. Tawargi tegung sedila harita di dapur kane ngeribut kunu singgorowok tukang masak oge jeung pagawe dapur anu sejena pahibut neangan anu ngarusak piring. Sedengkeun nu sejena deui pahibut. Harita ngareang anak buta anu dikeureut ramona. Kaayaan di jero karaton ngadadak ribut para buta singgerero sang raja teteng jerak bakat ku ambak. Terus sesewak harita nyarekan ka para punggawa. Anu teu boga dosa oge harita kabarerang. Malah gerkitu kurunjung si Barud laporan ka si raja buta. Netelakeun yin si kulup teh kabur atuh bugu mani beuki ngagugudug nafsu Prabu Anom Lokawisesa. Matana beureum mani ngagebur. Untuna kekarot nahan amarah. Dampal sukuna sabaraha kali ditenjerangkeun kana bumi. Gebli griog. Riog cenah bumi alam asa inggeng. Jadi sakabe para punggawa kerajaan teh margi harita ngagalibrig kasima teulah hauk Prabu Anom Lokawisesa marentah ka babahanna. Punggawa goblok montong ngajar dogwa sia. Hayo kapung si anak manusia kula ngajar. Lamun beunang ke bawah ka aing, hirupna ku aing rek dikarakab huluna. Hayo arindit indit sia. Beunangkeun mun bisa hirup-hirup. Anak aing geus dipotong ramona hiji, moal salah tangtu ku eta manusia. Cik sang raja bari tutunjuk sukuna tewale tetenjrag, ari para punggawa teu aya nu wani nyarita. Buria karita kene bubar ti karaton. Terus mencar nareangan si kulup. Sang geus para punggawa bubar hauk sang raja teh nyarekan ka si Barud. Barud bangkawara, kunaon tawanan sia kabur ha? Natu dijaga ku sia. Naon bae pagawean sia? Ayo jawab Barud. Lamun teu dijawab diduruk sia guaing. Ceuk Prabu Anom Lokawisesa harita bani ngagegag nyampeurkeun ka si Barud teh amargi. Gap harita kana ceuli si Barud. Bulilit diparieuskeun, bari dicentok guak si Barud ngoceak bari nyarita. Wah, ampun Gusti. Ampun Jisim abdi maos lebat Gusti. Jisim abdi kapulesan. Aduh, lantaran peuting tadi kurang sare. Ampun Gusti. Ieu ceuli ulah dikieu-kieu aduh. Bilih lumpung Gusti beri lumpung. Kitu cenah ceuk si Barud bari nyengir dua leungeunna japlang jiga arek hiber. Sirahna harita dengdek da punggu ceulina dijungjungkeun sabeula. Goblok dasar balegug. Bodoh balet biko kula ngajar sia. Nah sia teh make molor. Apan geus pugu sia teh ngajaga deuleu. Dasar punggawa kacing calang sia. Ayo teangan nu kabur. Lamun teu beunang dibeheung sia gantina. Ayo indit sia. Kitu ceuk sang raja bari hiuk jekok bobokong si Barud teh disepak. Tolonjong si Barud ngoloyong. Bru harita teh namru tapi gancang hudang deui durug-dug lumpat rek neangan si kulup. Ya kitu deui wargi harita sang raja jiga nate panasaran hayang ngilu neangan. Lantaran harita kene ngagegag nuturkeun si Barud. Terus lulat reret neangan si kulup matana buburilakan galak pisan. Anu neangan rata-rata ngudag anu jauh sama bijek hitunganana ari nu kabur mah sok hayang buru-buru jauh di tempat kabur. Sedengkeun si kulup harita teh keur ngadepong bae handapeun rungkun kekembangan. Panonna teu ngiceup-ngiceup ngawaskeun anu sing beuretek lalumpatan rek neangan manehna. Malah rajana ge ku si kulup katampaeun. Indit ninggalkeun karaton rek neangan si kulup. Nembokayan kitu nya si kulup seuri sarta pok ngomong sorangan. Dasar buta hejo. Sanajan awakna jangkung badag oge ari otakna otak panda mah bodoh kabina-binakeun sia. Rek asup ka karaton aing moal aya nu nyahoun ieu. Sabab geus marantog kabeh.
Cek si kulup bari dereg lompat meruka lawang karaton. Belum si kulup teh asup ka jero terus rulat reretnya nganu aneh. Tapi kayan didinya mah biasa baik, bedana dengan peda segala gede, si kulup geus teu ngarasa aneh. Jalila terleng si kulup lompat ka hiji kamar, breh manggi kaca gede pisan, panjangna kira-kira 10 depa. Ari jangkungna kira-kira 5 depa. Red si kulup teh kana kaca, gebeg manehna ngagebeg sakar kembang. Sabab tetela anu aya dina kaca teh lain kalangkang manehna. Tapi keayaan di negara manusia anu katempo teh imah mani parentul. Tatangkalan rajeg pasawahan ngaplak, walungan lungkai-lingkai, bentar lungkai-lingkai, malah panon poe ge harita katempo. Jigana teh di negara manusia mah harita teh keur beurang. Si kulup mani ngahuleng nemponu kitu. Sakedapan colohok bae manehna neges-neges keayaan anu dina kaca. Telila gedik di hiji jalan. Ari da katempo aya nu keur limpang, hiji jalma anu keur meujeunna bala kesenteng. Mawan manehna mawa heurap jeung nyoren ka urang. Jigana mah manehna teh tukang lintar. Les tukang lintar leungit breh katempo jelema sejen kitu jeung kitu we pilih genti. Si kulup beuki kageteun tapi weleh teu wawuh kana eta tempat. Terus si kulup raret-raret deui breh dihandapkeun kaca aya barang anu buleud kawas setir mobil. Si kulup penasaran terus disampeurkeun bari nyarita. Tah rada aneh mah ieu barang teh. Keur naon gunana ieu teh? Cik rek dicobaan ku aing. Cek si kulup bari gap harita setir teh dicekel terus diputerkeun tetela babari henteu berat. Padahal kacida gedena eta barang teh. Tapi mata kaget si kulup ge mani celohok lantaran kalangkang nu aya dina kaca jadi robah terus maju ka unggal tempat. Si kulup beuki panasaran terus bae eta barang diputerkeun. Kitu deui kalangkang dina kaca teh jiga maju, malah beurih katempo hiji tempat nu rada wawuh. Reg setirna sina eureun. Terus kalangkang dina kaca ditegeskeun ku si kulup. Barang geus yakin si kulup mani ngaranjug sabab teh lapisan eta teh kaayaan di lembur Cicapar. Malah palebah imah bah ondok ge tempo jelas pisan. Hari-harita kaparengan Pak RT keur ngobrol jeung bah ondok ngan hanjakal sorana teu bisa kadenge. Si kulup ngahuleng deui, rupa-rupa perasaan ngagulung jadi hiji, lila-lila pok harita nyarita. Oh, ieu teh gambar lopian meureun. Ngan kacida gedena da pugu nu bogana ge buta. Teteh labeungar si buta terong teh yeuh. Lamun aing boga nu kieu gagah jigana bisa nyaho ka mana-mana. Nah naon hesena paok ieu lah. Tapi gede teuing nya kumaha mawana ieu teh. Bodoh aing teh matak naon keureut ku peso sagede dampal leungeun we lah mahi keur aing mah. Sesana ku aing rek diancurkeun ngana si buta teu bisa nempok ka alam manusia ti kajauhan. Bener. Ceuk si kulup bari seret-seret meureut, beuteun ngeureut kaca sagede dampal leungeunna. Bentukna ngahaja sina rada buleud, ngarah tungtungna teh seukeut, teteh lapisan seukeut pisan eta peso teh. Kaca anu dikeureut teh mani bangun hipu, dikeureutna teh teu kadenge aya sora. Barang geus meunang cakakak si kulup seuri. Hasil sagede kieu mahi keur aing derung masa aing jalma leutik make sapatu ge nomor 36. Lain jelema gedean aing mah. Ayeuna tinggal ngancurkeun sesana. Hati-hati sia buta. Ceuk si kulup bari sok ngasupkeun kana ngasupkeun kaca kana saku bajuna. Malah sekalian dibuntel ku sapu tangan jimatea. Geus kitu kaloyong si kulup ka sisi kamar gap kana arca anu gedena sandapeun manehna. Mun di urang mah boneka atawa patung papaes kamar. Lila hiu belawar gebro ninggang kana kaca prek kaca teh beupus. Blak ngageblag koleang guprak ninggang kana ubin atuh mani ancur paburuan tak bubuk pisan. Si kulup can ngarasa sugema gap kana arca hiji deui belawar dibaledogkeun deui kana setirna. Gembro karkakluk setirna ragrag kana ubin. Nasibna sarua jeung kaca ancur mani bubuk. Nya geus kitu masih kulup kakara ngarasa sugema leos ninggalkeun eta tempat terus tengah-tengok ka tempat sejena.
Tapi harita tembanggih di barang aneh. Anu harita kene si kulup keluar di karatona, maksudna rek terus neangan jalan bikin kabur. Manina hayang buru-buru keluar ti nagara siluman buta. Geus teu sabar hayang geura napungan bah ondok, hayang nyaksian kumaha ketakna lamun manehna datang deui. Wargi masih ngadaungkeun dongeng Sunda dina YouTube dina channel @manggina-marah. Kawargi bawa istri pameget, sahabai di mana bae alamatna baru sakat notabina, kan ujung ngadaungkeun danget ieu. Jadi jeung ngadaungkeun ke sadayana nya wargi edang-edang landung kuang berahmana. Oge ulah hilap subscribe sareng bunyi lonceng, like and share na oge diantos pisan. Ngaturkeun nuhun wargi ka sadayana nya. Utamina mah anu mikir resep kana dongeng Sunda ieu. Urang lajengkeun carios sikulup bagian nu ka-63. Sanggeus saya diluarin karaton si kulup teh ngaran degeula di hiji tempat. Ku siwel ngaluarkeun kaca teh. Terus ditempo barang berih gebeg si kulup ngarenjag. Lantaran dina kaca katampo jelas pisan manehna teh keur aya dina bahaya. Sakuridingeun nagara buta geus ditingker ku para prajurit buta. Samalah saware sing karoreh neangan manehna atuh pok si kulup ngomong sorangan. "Beu silaka gede aing teh yeuh. Sakuringeun ieu nagara geus dijaga, nu artina aing mah bisa lolos. Lamun maksa pasti ditarewak ta ku para buta. Aduh mangkaning sakitu geus baroga sihung teh masih kene marawa tumbak, marawa gada, marawa bedog. Aduh kudu ka mana aing kabur ieu." Ceuk si kulup bari ngasupkeun deui kaca kana saku bajuna. Leung harita teh ngahuleng mikir-mikir pilampaheun, tapi lebeng teu manggih bongbolongan. Malah kalaka esa beuki sumpeg. Koloyong si kulup leumpang deui tapi teu puguh nu dituju. Pokona mah asal maju bae supaya jauh di karaton Raja Buta. Bekelila argi si kulup teh harita beuki jauh di pakarangan karaton. Beras ka jalan gede reg si kulup ngarandeg heula terus urut reret nempuan kaayaan di dinya. Tetela sepi teh aya nu ngulampreng geuning. Kajaba ti jalma-jalma hukuman anu dipake koral jalan jeung pager. Barang si kulup ngalanto ka dinya teh mani raung sing gero tapi ku si kulup teu diparire. Sabab daya hartina da manehna ge sasat saurua keur aya dina bahaya teh. Sanggeus karuhan sepi mah leo si kulup teh harita indit deui, ayeuna leumpangna rada gancang teu ulah reret deui. Sabab kala kaloba dedengean jeung loba tetempoan, si kulup ngagedik bae bari tungkul, tapi hanjakal si kulup teu bisa kebat leumpangna. Ari sabab wargi teu kanyahoan ti mana datangna. Di haripeunana harita geus aya sakunca jeung sakunci deui. Mangkaning eta makhluk teh di nagara siluman buta mah kaitung punggawa kapatengan. Kagagahanna geus bisa diandalkeun. Malah punggawa kepercayaan Prabu Anom Lokawisasa. Teu hauk sakunca nyentak ka si kulup. "Hei manusia kulup eureun sia. Ngagawekeun bae ka aing. Ngajedog sabisi dihakan ku aing." Ceuk sakunca bari ngabadega nulak cangkeng. Matana oge bolontot harita mani burahay beureum atuh kuntuna kakarot nahan amarah. Ari si kulup teu kira-kira we reuaseunana reg leumpangna eureun, ret ka sakunca pok ngajawab. "Hei siluman balagung, nyingkas sia montong ngagawekeun ka aing. Awas sia lamun teu nyingka dihakan sia ku aing. Harik nyingkir sia sing jauh." Ceuk si kulup bari ngabadegan ulak cangkeng nurutan sakunca. Panonna dibolototkeun ngan kudu tangah manehna mah sabab sakunca harita teh sarua jeung baturna. Awakna jangkung badag. Paur nempona barang oge ngadenge kacaritaan si kulup kitu. Sakunca mani ngagidir harita teh nafsuna wargi. Geblik-geblik nenjerak bumi riug karasa eundeur. Pager jeung oral teh anu dijieun tina manusia teh ting koceak ruaseun hauk sakunca nyentak deui. "Manusia montong ngalieurkeun ka aing sia. Awas ngomong sakali dihakan atah ku aing. Ayo balik di ka Banjara sia. Lamun teu nurut digesek ku aing, mah teu bubuk jadi daki sia." Ceuk sakunca bari jolad-jolad ngadeuketan ka si kulup. Gepunduk si kulup dicekel atuh si kulup teh teu bisa ngejak. Manehna kapaksa nurut. Ari sabab lamun ngalawan sakunca bakal leuwih ambek. Nu akhirna si kulup bakal disiksa.
Lamun geus kitu bahaya gede pikeun si Kulup. Nu mata kapaksa si Kulup nurut, malah teu nyarita deui cicing bae bari jemendut. Kitu deui ta sakunca manehna teu nyarita deui. Durugdug si Kulup digusur, dibawa ka karaton dituturkeun ku Sakunci. Kelila harita, Sakunca jeung Sakunci geus tarepi ka karaton. Suku si Kulup harita dicekal ku Sakunci, ari leungeunna dicekal ku Sakunca. Atuh bugus si Kulup beuki ka siksa bae. Manehna digotong ku duaan, tapi ngahenen we teu ribut ngan hatena nu ngagremet teh keheul ka Sakunca jeung ka Sakunci. Wargi barang geus aya di jero karaton harita, gubrag si Kulup teh ditunda. Ngan untung si Kulup rikat ngagurinja, jadi sirahna teu ti bebeut kana ubin. Ngan bujurna rada seueul, atuh mani nyengir harita teh. Goledag si Kulup ngagoler, terus ngadapang sirahna oge celenge deui. Ari Sakunca mani keheuleun nempo si Kulup kitu pok nyarita. Manusia Kulup, montong lalangiran sia. Ayo diuk sia. Teu sopan deuleu teh. Mangkani painun Kangjeng Raja. Ayo hulang sia. Cik Sakunca harita bari ngaragamang arek ngaranggem sira si Kulup. Tapi gancang si Kulup ngelok bari ngajawab. His, ulah nyalahkeun ka aing sia teh leunca. Nah atuh aing make dibebeutkeun apa nyeri jeung curungan aing teh. Jadi teu bisa diuk. Lain salah aing mah tapi pagawean maneh keneh jeung dina make kudu era. Apan si raja na oge geuningan. Ceuk si Kulup bari malik molototan ka Sakunca. Atuh leung Sakunca ngahuleng teu lila pok nyarita deui. Ku aing gahar. Tapi ari perkara ngahormat ka raja mah tetep kudu. Sanajan ngan aya korsina wungkul, kudu sopan sia. Kurang naon ngahormat korsi. Rugi aing mari kudu ngahormat kana korsi mah jeung dipanuli teuing kieu ge lah. Sabab eta mah lain raja aing, tapi raja maneh leunca. Jawab si Kulup tetep wangkelang. Atuh Sakunca ngagidir deui nafsuna, ngan untung sameme Sakunca ngambek harita. Nya di luar teh wargi kadenge anu ribut, horeng rombongan sang raja geus daratang. Sup sararea harita ka karaton. Mani sing jaligrah jeung sing garblig. Atuh si Kulup teh harita reuwaseun koreja tudang mani rusuh red kaluar. Awak si Kulup ngeleper. Lantaran nempo alitan buta anu sakitu lobana. Si Kulup balua sok sieun manehna pada ngerwes, tapi saurang kitu aya nu wani ngaganggu. Ngan matana bae sorotna jiga hurung, kaduru keseudeu amarah nu ngagolak dina dadana. Lantaran asa diheureyan ku manusia. Si Kulup memang nyapekeun ka sararea. Lantaran asa diheureyan si Kulup nyapekeun pisan ari Prabu Anom Lokawisesa pok nyarita ka Sakunca. Sorana ngagerem handaruan, Sakunca di mana katewakna? Jeung reka mana cenah si manusia Kulup Sakunca? Geus ditanya atawa acan? Cik sang raja bari gek diuk dina korsina, sedengkeun para ponggawana dariuk dina ubin. Ngajajar mani beres, matana ampir kabeh molotot ka si Kulup. Sorohaun tunu kekarot mani saheng mata katorekan. Si Kulup mani ngadegdeg bakat usieun, tapi ari panonna tetep galak. Para buta anu molototan dipolototan deui. Tapi daya hartina da panon si Kulup mah leutik. Telilacong Sakunca nyembah pok ngajawab. Sumuhun dawuh Gusti, si manusia Kulup teh kapendak di jalan raya. Manehna bade kabur ti ieu nagara. Kitu nu kapendak ku jisim abdi. Mugi janten uninga. Cik Sakunca bari cong nyembah deui. Di jalan raya. Nageuning tadi mah eueuh apaan kula geneangan si manusia Kulup teh make jalan raya. Tapi kajeun teu kudu jadi perkara. Sabaina geus beunang deui. Ayeuna manusana sina maju ka hareup. Ku kami rek ditanya ngarahyaki. Cik sang raja bari mureleng ka si Kulup. Sumangga Gusti mangga. Cik Sakunca bari ret ka si Kulup, pok nyarita di bari molotot. Manusia Kulup, hayo maju ka hareup. Tapi kade sing sopan sia. Ulang ada pangkawas tadi. Sok buru-buru ka hareup. Cik Sakunca harita rek ngaranggem sira si Kulup.
Tapi gancang si kulup luncat celek di hari peneriungan. Terus jumagug nangkep tuur. Panna molotot ka Prabu Anom Lokawisesa bari tangga. Pok si kulup nyarita bedas pisan. Hei sang Raja Buta, rek nanya naon ka uing teh euy. Sok geura carita keun rek hukum, pek geura hukum. Lamun rek mere duit, pek geura mere duit uing teh. Uing geus hadiah lah pikeun ari mana mah euy. Ceuk si kulup tatag pisan sanajan hatena ngarasasieun ge ari nyaritana tetep galak. Ditita sopan kisah kunca teh kala sabalikna. Ngan untung sang raja ngaradak bager ngadenge caritaan si kulup. Kalanya kakak seuri atuh para ponggawa manising poloho kageteun. Dia biasa nama sang raja tara kitu salah saeutik ge sok ngamuk. Kulup caritaan sia teh beut kawas bodor. Sok dengekeun ku sia. Aing rek nanya ka sia. Saha ngaran sia? Cuk sang raja bari murelang. Ih. Nabot tanya ngaharan, apaan geus nyaho atuh mang raja teh? Yen ngaran uing teh kulup. Heeh bener kami geus nyaho. Tapi nanya deui teh hayang yakin. Aina jawab di pertanyaan kami saha indung maneh. Nah hirup kene atau geus pae sok buru-buru jawab. Heug lah ngaran emak uing Ibu Lani ayeuna hirup kene. Oh, syukur. Ali maneh urang mana kulup? Lembur uing Cihanjuang ngan ayeuna mah keur ngalalana. Oh, Cihanjuang. Saha ngaran bapa maneh kulup? Ceuk Prabu Anom Lokawisesa jadi rada kaget. Sabab ngadenge ngaran lembur Cihanjuang, da puguh geus apalin pisan ka eta lembur teh. Cihanjuang lembur uing teh namang raja teh jiga anu teu percaya ka uing. Kajen ari teu percaya ka uing mah da bener kitu atuh. Ceuk si kulup molohok ka Prabu Anom Lokawisesa. Lain teu percaya kulup. Tapi kami ngerasa kaget sebab kami geus apal ka eta lembur. Malah mah waktosna wargi sadayana teh kapan. Rupina dipungkas dicekapeun dikeun ka dieu heula carita maksudna dongeng Sunda dina judul Si Kulup karangan Kileksa bagian anu ka 63. Ieu carita Sunda wargi sakumaha biasa didugikeun ku YouTube dina channel @mangdinamara. Kawargi sadaya bau istri pameget demi karesep kana ieu dongeng Sunda saha bae di mana bae alamatna bonus caket nu tebihna pamugi tiasa kahibur manah kalayan kamingahan. Atur nuhun wargi kubaratosanana udeh jeung baturai insyaallah cariyos Si Kulup bagian anu ka-64 enjingna waktosna sami urang lajengkeun deui. Atur nuhun kubaratosanana udeh jeung baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.